Para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kesehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Yuk orang dangukeun carita salajengna. Carita sakadang kuya jeung sakadang monyet ya. Di hiji poe sakadang kuya keur neangan kadahareun. Ti isuk can manggihna naon eta si kadang kuya teh. Ahaeut ka tengah poe manehna manggih tangkal cau ya. Nu buahna teh geus asak. Tapi dalah dikumaha nya teu bisa naik si kadang kuya teh. Gulantaran kitu tuluy manehna teh bebeja ya amprok jeung sakadang monyet. Rencanana teh rek menta tulung. Kieu ngomongna teh si kadang kuya teh. Sakadang monyet, kami manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi ngan hanjakal kuring teu bisa naik. Cing tulungan pangalakeun, engke paparon, engke setengah ewang. Cek si sakadang kuya. Hade eta tembal sakadang monyet di mana? Di ditu caritakeun tuluy maranehna teh harindit babarengan ka tempat tangkal caut. Sakadang monyet teu make waktu anu lila tuluy naek metikan cau hiji-hiji bari ditungtut di hakanan. Darah ku si monyet mah. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan ge. Atuh kalah bati cuma plak we neureyan ciduh. Cek sakadang kuya teh sakadang monyet mana bagian kuring. Kapan geus janji rek saparo ewan. Cek sakadang kuya ngagorowok teh. Tapi sakadang monyet teu malire. Teu galinder jongjon we metikan. Jeung ngadaharang kalah ka maledogan. Si sakandang kuya ku si kandang monyet ku cangkangna eta cau. Sakadang kuya pohara nyerieunana ngunek-ngunek hayang males kumaha ye carana. Sangkan bisa males ka nyeri ieu ka si kadang monyet. Kacaritakeun beda deui poe sakadang kuya indit ka kebon juru tani. Ngalah cabe nu geus arasak. Ari cabe geus asak mah warnana bareur. Dina carita ngalana ngan saukur genep bari galede. Katembongna mah jiga nu aramis eta naon cabe teh. Si kandang kuya indit nepungan si kadang monyet bari bibirna teh dipulasnya ku pinterna si kadang kuya ya. Ku pucuk daun jati supaya rada beureum. Tuluy si kadang kuya teh cupak capek cuplak ceplaknya jiga cara nunggus barang dahar nu ngeunah geuning kitu. Nepi ka ditanya si kadang kuya ku si kadang monyet teh. Cik si kadang monyet teh, ai maneh teh keur ngadahar naon? Cik kami menta
tembal eta sakadang kuya, ah ulah ngaganggu maneh, kami teh keur ngeunah ngadahar buah loa menang paparin ti dewata, kakara kami mah barang dahar meuni nikmat kieu teh. Cek si kandang monyet teh cing ngasaan atuh saeutik kami lapar pisan. Bari si kadang monyet teh rumah lameh menta ngarah dipikarunyaeun, udah kitu nya sifatna. Keur naon make mere ka maneh? Kapan bari teh ge maneh mah teu mere ka kami, padahal eta teh geus milik kami cau teh. Cek si kandang monyet teh hampura bae atuh nu geus mah sing karunya ka kami ku hayang ngasaan buah loa pamere ti dewata, omongna deui bari lungas leungis eta si kadang monyet. Cek si kadang kuya teh, ya atuh ari maksa teuing mah kop bae tuh cokot dekeutang caringin, tapi ulah dibeakeun kabeh sesakeun keur kami saparona. Eta si kadang monyet pohara atau heunana gancang lumpatna rek nyokot buah loa paparin ti dewata teh. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah, da manehna embung nyesakun di ala kabeh eta. Coba geus di ala teh lumpat manehna teh di tengah jalan raus-raus bae di dahar nepi ka beak. Eta si cabe anu beureum teh. Ari pek beak teh adu glajer si eta si kadang monyet teh jejeritan awahing kulada jeung panas. Katingali ku si kadang kuya, ya Allah si kadang kuya kacida sugemakna lantaran geus bisa maleskan nyeri hate anu baheula dinyerikeun ku si kadang monyet.